Hidup tanpa kebencian indah, dan hidup tidak akan indah kalau penuh dengan kebencian. Ayat cinta ya benci. Cinta bisa membuat segalanya menjadi indah. Sebaliknya benci membuat semuanya menjadi tidak indah. Lamun geus cinta mah rek cek batur kumaha ge tetep we halus. Sabalikna lamun geus benci sok sanajan cek batur halus angger we goreng. Entak saurpun guru, sejuta kebaikan yang kau lakukan di mata orang-orang yang membencimu, di mata orang-orang yang iri dengki kepadamu, maka tidak akan pernah kelihatan baik. Tak lamun misalnya kurang ayam hirup nangeunah kudu loba kacinta. Lamun jelma bogoh kaji awewe rek cek batur hideung cek menam angger geulis, rek cek batur bau cek menam angger seungit, cek manehana mah jiga tuan kabogoh, cek kabogoh nama jiga racuna. Naon sababna? Sabab geus dilidih ku cinta, jadi nu goreng teh katingali indah. Jeung cinta bisa memotivasi, rek hujan, rek jauh, rek kedengaran hawa, rek peuting-peuting. Andai lamun ditujuna adalah sang kekasih, maka jauh teu jadi persoalan, capek teu jadi persoalan, lieur teu jadi persoalan, bakal terus ditempuh demi nyamperkeun sang kekasih. Bahkan perjuanganana jang nyamperkeun ka bogona walaupun hujan, walaupun katirisan, walaupun capek, karasana teu indah dina hatena. Naon sababna? Sabab aya cinta dina hate. Sabalikna lamun benci, benci mah rek deukeut, rek halus, hari geus kalidih ku benci mah nyangger ketinggali jauh. Teu capek ge kan rek capek. Hoream we lamun geus dilidih ku cinta. Mun dilidih ku benci, cinta sejati adalah cinta yang selalu menjaga hati dari sakit hati, dari kekecewaan. Lamun teu bisa ngajaga hati pina kecewa sakit hati, maka itu bukan cinta sejati. Urang cinta resep teh kana duit, duitna eueuh pan aya kasedih. Cinta kahiji awewe, cinta kahiji lalaki
terjadi kesalahpahaman atau ngalakukeun hiji perkara anu teu dipikara ku kabogona lahir kecewa lahir nyeri hati. Tah eta mah lain cinta sejati gitu. Kasatu cinta sejati eueuh deui. Cinta sejati anu bisa ngajaga hati urang. Eueuh deui iwati cinta ka Allah jeung cinta ka Kanjeng Nabi. Entak dina para ulama na kitab dijelaskeun lamun jelema geus aya rasa cinta ka Allah jeung rasa cinta ka Kanjeng Nabi geus moal manggih sengsara hirupna moal kunaon hirup manggih sengsara sabab can aya cinta. Tadi teh cinta itu akan membawa segalanya menjadi indah. Eueuh cinta ka Allah, eueuh cinta ka Nabi, moal indah hirup. Aya cinta kasalian ti Nabi, aya cinta kasalian ti Allah, justru tadi teh cinta eta mah teu bisa ngajaga hati. Cinta urang misalnya ka pamajikan urang, cinta urang ka salaki. Kan aya masana pamajikan teh ingin kasalahan. Leung lamun sakali mah kan kadang babaraha kali. Cinta ka salaki. Pan salaki geus sok ingin kasalahan, lahir kecewa jeung nyeri hate. Tah cinta eta mah teu bisa ngajaga hati. Resep ka budak, cinta ka budak, keung budakna teu rewel, budakna rewel. Ambek nu aya ka budak. Gitu lain cinta ka babaturan, resep ka babaturan, lamun teu ngecewakeun. Leung lamun tersusah mah mantuan kadang tersusah teh kalang ngajauhan. Ketika orang aya karek nyampeurkeun, lahir kecewa. Cinta eta mah teu ngajaga hate. Mantak sareng ulama geus moal manggih sengsara, geus moal manggih siksa lamun jelema dina hatena geus aya rasa cinta ka Kanjeng Nabi, geus aya cinta ka Allah. Bakar saur-saurpun guru mah geus teu kudu asup ka neraka, geus teu kudu ngabayangkeun neraka, teu kudu asup ka neraka. Hayang nyiksa jelema teu kudu. Loba ka cinta kasalian ti Allah, loba ka cinta kasalian ti Nabi geus cukup sakitu ge jadi sengsara. Yo. Mah bahasana teh pohodi kata-katana malah kitu. Tak perlu membayangkan neraka. Hati yang dipenuhi dengan warna-warni dunia itu cukup menjadi siksa. Nya, geus teu kudu ka neraka, geus teu kudu nungguan siksa neraka, geus teu kudu nungguan siksa kuburan. Aya karesep kasalian kalau geus jadi siksa. Sok nya lamun jelema bobogohan nya set eta teh sabenerna mah asan teh loba pasehan, asan teh loba salah pahamna kan siksa eta teh. Nya kitu deui keur kawin mah seureut indahnya lamun urang geus kawin kieu can kawin ye, can kawin ye, can kawin. Dan anu acan. Abah ye. Kadang nu can kawin orang pernah ngalaman can kawin. Ngabayangkeun indah jika di pelaminan kita berdua. Motoran kieu.
tanyakan kan geus kawin kitu teu rasana. Tanyakan kan geus kawin itu dijawab deui tah kawin. Nya kamang jadi tanyakeun kumaha tangga teh. Nah, ya ngeunahna paling barang bulan ya. Adituna mah tas seindah yang dibayangkan gitu. Kecuali lamun cinta ka pamajikan karena Allah, kecuali cinta ka salakina karena Allah. Kumari cinta ka salaki karena Allah, kumari cinta ka pamajikan karena Allah. Cinta ka Allah heula. Cinta ka salaki teh diparekeun ku Allah. Cinta ka Allah heula, cinta ka pamajikan teh diparekeun ku Allah. Aya jelema teh cinta ka pamajikan, cinta ka salaki, cinta ka pamajikan. Kalona eueuh, bahasa teh aku cinta, aku mencintai karena Allah. Tapi ai kira-kira kitu ngarti teh. Ai cinta ka Allah mah salaki pedegong ya tetep taat ka salaki. Tetep we cinta ka salaki. Nah sababna sabab cinta ka salakina karena Allah. Cek kasarna ieu cek kasar. Lamun salakina dengan apakahan misalna salakina misalna teh kalakah wah teu meratikeun we. Tah tetep lamun misalna orang cinta ka salaki karena Allah tetep urang teh ngalayan. Tetep urang teh pamprok senyum meresan bajuna nyiapkeun sarapan sajabanna padahal salakina ge teu meratikeun. Tah kitu nu cinta ka Allah karena cinta ka salaki karena Allah. Ngan lamun misalna salakina teu beres tuluy manehna jadi teu taat, jadi teu takwa teu taat ka salaki berarti cintana lain karena Allah, cinta ka salakina pada salakina perhatian. Ngan anakon tadi teh salakina misalna teh naon teh ieu eta mah urusan salakina ka jeung Allah. Urusan urang mah jeung Allah we, da Allah mah tah ketat geus taat. Manehna kitu misalna teu nganapaan misalna, ya eta urusan manehna jeung Allah. Kalau mah kitu sehingga lamun salaki kitu ge moal jahat. Sabalikna lamun pamajikanna misalna ieu dititah teu ngawaro nya diobrolan kalah teu ngadengekeun nya wah pokona mah pamajikan teh geus hese we diatur teh. Tetep salaki mah nganapakaan? Tetep we salaki mah tanggung jawab. Nah sababna da sabab urang mah cinta ka pamajikan teh karena Allah. Sok sanajan misalna teu taat teu nyiapkeun kopi teu meresang baju jeung sajabanan teu tetep we urang mah tanggung jawab ka manehanna. Da sabab urang mah parentah Allahna katengeuna lain pamajikanna. Itu lamun cinta ka salaki karena Allah, lamun cinta ka pamajikan karena Allah itu. Cinta ka budak itu dia urang nyaah ka budak, nyaah budak kerbager budak berdegong tetep nyaah. Leuleus ngobrol ka budak, lamun kerbager lamun kercarot mengamuk. Eta teh cinta ka budak teh lain karena Allah. Tah lamun geus bisa kitu, geus moal menderita tah hirup teh. Da sababna geus teu kapengaruhan ku salaki anu teu bener contohna, teu kapengaruhan ku pamajikan anu teu bener, teu kapengaruhan ku budak anu bedegong, teu kapengaruhan ku babaturan anu bedegong misalna teh, teu kapengaruhan teu kapengaruhan fokus ka da ngajalankeun sakabeh aktivitas teh da karena Allah. Tah geus kitu mah merdeka jelema teh. Tenang hirup bunga we. Rek dunia gunta ganti presiden, rek dunia gunta ganti bupati sajaban, rek gatul sajaban. Mana mah geus bunga. Ngasabna da sabab mana mah geus aya cintana ka Allah, geus aya cintana ka Nabi, mantak moal ngaruh. Moal ngaruh. Tak diajar eta.
Mun hayang cinta ka Allah kumaha, lamun hayang cinta ka Nabi kumaha, lamun hayang cinta ka Nabi babarieun sing maca sholawat we. Istiqomahkeun maca sholawat. 100, 200, 1000. Sok istiqomahkeun we gitu. Sok, oke dengan sendirinya, eta dengan sendirinya. Tapi kudu istiqomah. Lamun misalna hayang cinta ka Allah sing loba mikiran pamasian ti Allah, sing loba mikiran nikmat nu dibeurekeun ku Allah ka urang. Kudu sing bisa kieu ya geus ya beberapa kali ya. Geus tina hikmahna geus kalewat ya. Aya jelema anu mere dahareun ka urang. Mere dahareun nya ka urang ieu, mere dahareun. Tah mata ieu ya, mata nu ieu jeung letang ieu ngobrol bahwa nu mere dahareun teh si anu. Contoh ya Mang Koang. Datang ya ka abdi mere uduk je. Datang jam 8 penting teh. Des mangkuang ke datang ya mau uduk. Tah dina panon nu katingali teh mangkuang nu meuli udukna teh, nu mere udukna teh. Leta ge ngobrol nu merena saya uduk teh mangkuang ngan kade hate kudu biasa ningali Allah nu merena, ngan kade hate kudu bersyukur Allah ya Allah alhamdulillah kudu bisa maskan uduk. Tah kitu dia. Rezeki mah nu mere rezeki mah Allah, Ar-Razzaq Allah nu ngarezekian. Dan manehanana hayang mere teh hatena digerakkeun ku Allah. Nya hatena digerakkeun ku Allah. Kadang urang kieu nya, urang deukeut jeung jelema atawa datang ka jelema. Tuluy urang aya harapan ieu mah lain 100% deui, 1000% geus pasti we eta bakal mere. Koma teh ngaranna. Pernah gitu? Atau beberapa kali atau sering? Sering. Eta mah urang teh geus 1000% geus pasti we sieu mah mere. Da biasana ge sok mere sieu mah. Geus si urang teh datang. Geus datang teh ternyata henteu mere. Kumaha kana hate? Hah? Eta lamun karana kecewa kitu kulon saha? Urang sorangan. Urang teh cicing di imah teu kabayang ieu jelema aya datang seret teh. Teu kabayang si eta bakal mere. Jeung hate teh eueuh 100% acan mana bakal mere. Henteu urang ngan jajal datang mere kok. Masa kawan saya kanggo aja. Pada urang teu ngabayang jeung teu ngarep teu ngarep bisa tapi mere manehanana. Nya, sering gitu. Ta eta teh Ar-Razzaq Allah nu ngarezekianana. Allah nu ngarezekianana. Tah lamun hayang cinta Allah kitu we.